lamun ngandalkeun ilmiah secara normal moal bisa kajen kuku mage lantaran Imam Syafi'i teh kapan waktu keur ngarang aya opatnya nana Imam Syafi'i aya opat di hiji ngarang itu jadi kahiji jadi kadua jadi katanya nyana keneh deuk kumaha coba eta deuk kumaha coba ayo jus non garangan Syekh Nawawi begitu Syekh Nawawi masantren begitu Syekh Nawawi masantren ka Mekah nu pertama kemudian kapanggih jeung ngaran guruna itu ngaran guruna nu di Mekah nu pertama datang ka ditu teh kumaha pula Aslawi urang Yaman begitu kadinya teh keur kabingungan nyana bingung guruna kemudian saya Nawawi depan kadinya ngabersihan imang ngabersihan nyapu ngepel barang di deule di dinyana aya kebetan barang aya kebetan di dieu teu asep di dieu dideulean ku Syekh Nawawi keur ngarang kitu cek Syekh Nawawi barang di deule dihareupna di dieu Sapinatun Naja ngarang Sapina kakarak menang saparapat teu diteruskeun isukna ngepel di dinya keneh menang saminggu ku Syekh Nawawi diperhatikeun teu maju Syekh Nawawi bebeja mama abdi ulah di teangannya bade teu aya heula di ka mana bangsa 40 poe abdi bade indi teu lah mama atuh ai naon gara keperluan mah teu naon mohon Syekh Nawawi padahal mah di kamar bae 40 penting teu kaluar ngarang Sapinah karang punya Sapinah 40 poe tah Sapinah ngarang Sapinah 40 poe beres diteuneun di mejanya na teu bebeja plek ngadoa heula peutingna tanpa abdi takabur tanpa abdi sombong abdi manulungan ka guru lantaran guru bangona kesulitan ieu ngarang kitab ieu Gusti ampura abdi ngabungahkeun kanu jadi guru bae abdi mah ieu teh mangnyieunkeun sanesna abdi ieu teh nang Gusti bade disangakeun di meja moal bebeja abdi mah ka guru abdi teudeun bae kadinya kitab isuk beres ngepel kabeh di deuleu ku guru ieu Sapinah saha dibukaan ku guruna itu ku aing di karang teh hayang kos kieu yeuh deh ieu ke dibulak-balik beja bener ieu kos ieu ka hayang teh ieu guguran banyak ieu lang saya nang saha nu ngaku kabeh aya tadi nu ngepel saha Habib Rozak wah teu percaya aing mah kadu beuki ngarokok kitu mah lantaran di tunang ngarangna ditanyakeun teh nu ngaku nu ngepel tadi saha aya nu bebeja Nawawi Al-Bantani tidak ada panggil ieu buatan manehnya sanes ulah sanes henteu coba disumpah kulantaran disumpah ngaku hampura abdi lantaran abdi teh ningali mama ieu bangun deuk ngarang datang kadinya teu maju-maju saminggu abdi mah sedekah bae ieu ka guru bagus ieu nu kubawa deuk di karang teh kos ieu masyaallah alhamdulillah mah dicium ku guru ulah cek mun cenah ulah dicium leungeun abdi mah henteu tetep bae guru nyium murid eueuh salah lantaran ieu luar biasa istimewana ieu nu dimaksud ku mama dari karangan Syekh Nawawi 40 peuting ngarang Sapinah urang ge pernah ka babaturan maksudna nulungan kanu saluhureun di deuleu ku urang jatuh anggeus isukna di deuleu teu anggeus isukna deuleu teu anggeus tulungan ku urang di malam yang sunyi kutulis sepucuk surat ini berlayang tak bersayap berjalan tak berkaki itu setan tamah aku ingin menjelaskan menguraikan tentang isi kandungan kepadamu Sarwiti aduh sebaikkan kanyana inang di saya
alhamdulillah ya ini nulungan orang bisa nulungan sudah cinta kita geus sodako kene sih Syekh Nawawi pohara jasa Pak langsung ku guruna kita pindah masantrenna ieu mah lain nurukeun mama cek nyana dituduhkeun lah ngaji ka anu ke opat guruna Syekh Nawawi lah di Mekah keur carita kakarak datang ke Mekah umur 15 baju ke umur 16 seperti kos gitu umur 15 tahun maju ke 16 tahun bisa ngarang sapidah 40 petik teu maksud ngarang nulungan guru ngapa sana ngadengen aing kunaon eta ieu tah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ukur coba maka ilmiah moal kaukur atuh tamaja lain Syekh Nawawi tah atuh dibere caang bae ku Gusti Allah kudrat Allah nempel tanpa hikmah ye da kumaha sakumaha ki holil Bangkalan cerik saminggu deui ka pantat tadina debat jeung Syekh Nawawi pajar lain Syekh Nawawi padahal guru kan ka Syekh Nawawi pesana bisa mancala putra mancala putri sanggeus debat LS ke holil debat LS saminggu deui pandek balik begitu nyana merenung aya teh saha nu ngelekeun aing aya nu ngabejan eta mah Nawawi atuh Nawawi mah guru kunaon dibawa ka dieu sebab nyana mah lain keur ngaji lain keur ngalaan cai lain keur di lapangan oh biasa kosu digawe Syekh Nawawi tapi lamun keur ngaji wah luar biasa jadi eta didebatkeun eleh ki holil Bangkalan teh atuh barang nyaho eta Nawawi diteangan ku nyana menta hampura teu kapangi-pangi saminggu deui bepet diteangan kasih Bali kasih Pamir teu kapangi-pangi diteangan di Baitullah teu kapangi ngadoa ka Gusti Allah teu kapangi balik ke holil cerik ke holil teh ngarasa izin jasa ieu non diskusi munazarah jeung guru ai urusan eleh nama lain masalah tapi munazarahna ieu waduh besi bendu guru jeung lain sebagainya saminggu cerik bae terus di Bangkalan cerik teu eureun-eureun nyahoeun Syekh Nawawi aduh murid aing cerik Syekh Nawawi langsung ka Baitullah ngadoa leng hiber ka ditu ka Bangkalan dipeluk ku Syekh Nawawi geus Walil ulah boga pikiran ku kumaha kaula nyaho maneh teh keur sedih cerik bae menta hampura geus dihampura jeung sagala rupa ilmu amalkeun berangkat deui ka Mekah teu kudu make pisah Masya Allah ku hari pisah harurah rese jasa bisa kudu 150 juta dan lain sebagainya birokrasi negara SN luar biasa kudu salin ngaran dan lain sebagainya Syekh Nawawi mah datang Masya Allah ukur coba make hikmah jeung sabab moal bisa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib nu mantak ente hayang pinter ente hayang hebat geus ulah nanaon tawajuh ka Gusti Allah ulah dahar-dahar saminggu siapkeun kuburan ulah aja maksakeun geus boga bagian-bagian kabita bae urang jeung istimewa ya ku resepna bae ge urang geus min jumlati wali Allah urang ku resepna bae ge wih pohara amat eta urang geus kasupkeun kana wali Allah lantaran lamun urang diodongengan kos kitu teresep Muhammadiyah tah buktina lain wali Allah kitu badak pohara amat masyaallah ya karim pohara amat Syekh Nawawi tuh eta kan lain lalagan mantak tanding atuh Nawawi Al-Bantani sing ade besi Nawawi bojong nu mantak make Al-Bantani ge kitu teh ya Nawawi Al-Bantani kitu Koryatan Korea manaon ngaranna Tanara At-Tanariu Koryatan Al-Bantani provinsian Indonesia negarawan baladan Masya Allah eta kumaha eta kos kitu tah eta geus teu kaartikeun urang ieu keur carita rezeki manawi wa yarzuqu min haitsu la yahtasib gitu ngatuh ukur ku urang ku zaman masantren moal bisa ka ukur paling ngaji amil jurumiyah sorop dan lain sebagainya 15 tahun utek-utekan dirinya keneh bae kadang-kadang balik poho narkib aman alab ziatun nang baca 5 wajah jadi 7
nyurah ka santri sanyanyana amil aya 2 ada 2 hiji amil nusuk mandian mait nomor 2 amil zakat lah cak santri jadi kieu guru urangnya ya Allah jadi mundur nah iyalah karomah ngarana tadi luar tawang geus jadi orang lamun nyaritakeun Syekh kitu Maulana Hasanuddin bisa teu ngising genep bulan atuh ulah diturutan ku si aing momal ngising-ngising atuh mah kebal atuh mah kebal kabita mah meunang kabita diukur teh wong pamere Allah sing hade aju urang maksakeun maneh teu hees geus berang teu dahar-dahar ya atuh sia urang ngukur maneh awak sia diukur bae heula ku sia panjang sabaraha lebar sabaraha atuh geus diloyog-loyogkeun ku Gusti Allah urang mah tinggal kabita bae ge tah geus min jumlatil wilayah kitu bae eta lamun Syekh Yusuf lamun geus jana ngaji Syekh Yusuf masa putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin boro-boro jelema kotok-kotok cicing ngadengekeun suara Maulana Yusuf Syekh Maulana Yusuf ku ngeunah-ngeunahna suara embe cara ricing kebo cara ricing lamun keur lakian mah cicing kebo eta aduh ampun mantap lamun endek hayang bagus suara didinya tawajuhna di Syekh Yusuf Maulana Yusuf aya uluk-uluk Kangjeng Nabi Daud aya wiridan Banten didinya tawajuhna eta teh teu bisa kaukur sebab tama karomah cara soleh ketika jadi imam di haram bismillahirrahmanirrahim maghrib nyana geus ruku makmum nangtung keneh nyana sujud makmum nangtung bae nyana balik deui ka rakaat kadua bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladdallin amin deui nyana ruku jamaah masih keneh nangtung keneh bae nyana salam nangtung keneh bae kakek soleh paling ya kan nangtung kadang begitu ditanya kakarak ngarenjag ku ngeunah-ngeunahna sora coba dengekeun sora Habib Rojak sabalikna aing ke soleh mah tuh bagus soleh mah urang keur hudang jadi hees mun yang ngadengekeun sora Habib Rojak mah urang keur hees jadi hudang ampun udah Gusti Allah nu agung. Nah iya ku bae karomah hese diudag tuh karomah mah pemberian Allah kudrat tanpa hikmah mah ieu keur carita sora keur carita kagagahan Sidina Ali emang kumaha kitu datang ka setan sararieun ka Sidina Umar Sidina Ali dina pangperangan nya ku eta mah karomah tuh mah hese nyaritakeun tuh ku sorangan bae jauh perang teh wani Sidina Ali mah Sidina Umar mah karomah dibere wawanen anu luar biasa ka Kangjeng Nabi ndek perang sabulan keneh kafir geus sieun ka Kangjeng Nabi karomah tah meneng karomah mukjizat sabulan keneh ndek perang jeung Kangjeng Nabi geus harewas bae kubanya aduh ieu urang kubanya teu bingungnya nata kos ente boga ka Bogor di Cikupa Bogor lain boga ka Bogor resep ka awewe aju deuk nganjang harewasan pan ditarima moalnya ya urang ieu kumaha ieu bingung ieu urang tah ente mah jurusan akadinya yo ieu mah mukjizat karomah hese ngukurna tah mah kudrat tanpa hikmah masyaallah ieulah karomatan aya sepanjang masa aya hamba Allah jang niungan jang nyaangan jang niuhan umat selalu Allah ngamunculkeun hamba-hambana anu bisa ngebersihan hatena tanpa aya geungeut maleuk duniaan di jero hatena makhlukan di jero hatena hiji Allah aya sepanjang masa ku Allah tetap dibere bae engke loba jasa jelema nu sirik nu dengki nu ngomongkeun nyanana seuri bae atuh lain wali ai marah mah ngaranna sarwana diomongkeun atuh sadaekna dia ngomongkeun kuku wae sadaekna kalahkan nyungsep nu ngomong-ngomongkeun lah ujianana iyalah hamba Allah sepanjang masa aya bae supaya naon niuhan nyaangan jang ngarariuhan jelema urang dek diudag ku sia moal bisa naon sebabna lantaran eta mah pemberian Allah meunang tapa sarua
hamba-hamba Allah ge menang tapak lain tapak puasa di handapkeun tanggal cari ingin gampang tapak kos kitu mah teu dahar lauk gampang teu dahar sangu gampang teu dahar kue gampang teu nginum segala gampang tapak tina duit pamarentah tapak tina duit anu riba tapak tinu kos kana itu nu jelas-jelas haramna dahar mah salila jang ibadah niat tau masalah jakulu wasrabu wala tusrifu jaloba wali nu beuki dahar atuh anu gembul wali loba tah pelebah gembulna katurutan pelebah jadi wali nanti urang menurutan gembul-gembulna tuh jadi urang hese teh nyarita geus naon eta bisa bae ku Gusti Allah meraktekeun ngaluarkeun kokotor-kokotor dan lain sebagainya atuh jangan ge teu ngaku nang nyana meunang Gusti Allah di samping karomah nu lain moal katuturkeun ngan resep bae urang minjumlah ti wilayah kos kitu bae nu mantak para aulia Allah dijelas-jelaskan urang supaya resep caritaan Rasul supaya jadi ibrah lima yasmauha cerita kisah-kisah para aulia Allah supaya jadi ibrah lima yasmauha supaya naon urang supaya manut minimal aing ngarasa jauh amat aing ngarasa salah aing ngarasa rendah di hareupeun si eta ku sakitu ge urang geus jadi tobat ngaranna ya tobatnya tak ngerasa rendah di hadapan Allah pan langsung ke Allah nama orang tuh bisa tapi begitu ngukur diri orang jenjana jauh amat eta geus termasuk nah iyalah kudrat tanpa hikmah karomah ngaranna jelema makin mantap ketika dibere ku Allah karomah